Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Namanta kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sambarangan. Nomor kahiji Maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina sahih urang masih keneh dipaparina nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Nuku nikmat-nikmat etalah urang dina saahir bisa kumpul di majlis ieu kalawan niat anu sami, yakni urang mengayakeun penutupan pangaosan dina tahun 2011 atau 1432. Mudah-mudahan orang kabehan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi gagah ku Gusti Allah dina ngalaksanakeun ibadah puasa khususna, ibadah tarawehna, tur ibadah-ibadah nu lainna, sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu hiji bab rek nerangkeun puasa. Padahal mah geus teu diterangkeun geus apa. Unggal poe aya nu puasa bae, aya nu per Senin Kemis, aya nu awal tengah jeung akhir, aya nu dina bulan Mulud bae ngumbah keris aya puasa. Bulan Rajab omo di bulan Ramadan mah urang mah ieu mah ngeling-eling bae. Nu can apal supaya apal, nu geus apal supaya tambah apal. Sangkan ibadah urang mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa teh cek sakadar lugot ma al imsak, imsak teh nahan. Asal orang nahan tina sagala rupa neker cek bahasa Arab, cek bahasa Jawa. Eta teh ngaranna puasa. Lain teu dahar teu nginum ti jima beurang, peuting ge, teu ka mamana ge, teu dagang ge, eta ngaranna saum imsak. Asal nahan tina sagala rupa naon bae eta ngaranna saum cek lugot teh bahasa. Urang mah teu rek nyaritakeun bahasa Arab lantaran bahasana kabeh rata-rata Sunda. Cikupa, Belaraja, Pasar Kemis, bari Sunda nage istimewa. Sunda nu panglemes-lemesna di dunia. Sunda bagus, Bandung mah eleh ku urang Cikupa. Cikupa mah ngomong duaan ge kadengean ku 100-an. Aya di Bandung mah ngomong 100-an ge teu kadengean.
kuduaan gitu balik jadi cowong orang di Kupang teu kudu make sapeker jeung bahasana hampir sarua jeung urang Cibeo jeung Baduy make sia aing aya di pasar Kemis mapan abdi kuring paling hebat paling kasar aya di Cikupang mah ka mana sia aing tungguan ngising heula jorok tapi sakitu ge bagus kena dibandingkeun jeung urang Rawakidang Rawakidang ngopo arang marari hujan ulu kutur teka artieun urang Bandung naon sih eta cenah kitu amat geus kitu bae tama dibagi-bagi ku Gusti Allah. Masya Allah, ilunan dur di ewe lurah, itu jero-jero aja. Asal alikat, ngadengnya. Tapi di dia merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sarana ibaratun anil musaki anil ukli wa syurbi wa jima'i fi waqatin makhsusin wa huwa min tulu'al fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati hiji ibaratin nahan dahar nahan minum nahan jima' dina waktu nu ditengtukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi ka surup panon poe disertai ku niat ti peuting eta ngaranna puasa ceuk syarat ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar nahan dahar jadi teu dahar teu minum teu jima tinimiti surup panon poe nepikeun ka tinimiti muncul fajar tepikeun ka surup panon poe nu kitu ngaranna puasa aya nu teu dahar teu minum teu jima ge tapi teu niat lain puasa aya teu dahar teu minum tapi gering di rumah sakit lain puasa sarua bae aya teu niat peutingna teu dahar teu minum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun eta ge lain puasa kene ieu mah puasa ceuk sara mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat secara majazina junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran mana ayatna ieu tadi dibaca ya ayyuhalladzina amanu Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman alladzina isim mausul amanu silah wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mukminun digerokeun ku Gusti Allah diseru ku Gusti Allah dititah wahai jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh kutiba alaikumusiyam dipardukeun ka marana kabeh puasa. Jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka. Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah sama bakal jadi panghuru neraka jahanam.
budak Konghucu Hindu tadi titah puasa ku Gusti Allah lengkap doang sama hirup ge moal kebal ku aing dibebas-bebaskeun jeung Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung ti eta ku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing iman ka rasul aing iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun alhamdulillah ya rabbil besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula henteu kitu aya anu ngahiri emang hirian orang Cikupa kakaknya diberi duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri dire sama diberi kene ieu mah pugu geus dijodoh-jodoh ngajodohna nang Gusti Allah kakana boga pamajikanna rada jore adina boga pamajikanna rada geulis ngahiri dek dibunuh tarolol orang Cikupa eta ulang gitu-gitu teh. Ya ieu ge, urang dititah puasa, besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah. Disinonimkeun kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sakumaha dipardukeunana puasa ka umat nu maraneh kabeh, ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu. Umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa, umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe henteu sapoe puasa sapoe henteu geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah panitah nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat supaya dianggap nyana teh ahli ibadah hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimumule dimuliakeun. Nah ieu akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah kitu, kieu bae puasana ieu cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang sabulan campleng. Itulah bunga jasaran ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam bulan Ramadan eta bulan ku Gusti Allah dipardukeun puasa disunahkeun qiyamul lail nu mantap faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladat ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan, pentingna qiyamul lail tarawih, motifna imanan wa ihtisaban, percaya penuh jeung karena Allah, teu karena makhlukna, maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi keluar ti dosana bersih dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma anu bunga jasa ku asupna bulan Ramadan, ku datangna bulan Ramadan. Haramahullahu jasadahu alan nirar, maka Allah ngaharamkeun kana jasadna kana neraka. Waduh. Bunga doang ku datangna bulan Ramadan haram kana neraka. Bunga doang can puasa can naon. Can puasa can naon bunga doang geus moal kana neraka bae geus. Ngan aya bunga mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu mun ditanya ya kabehan sia bunga tante ya asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabolah, buukna beureum sabolah. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing ngejalain kitu bunga ya. Kunaon? Bunga teh aing mah lain naon bukana doang. Aduh asana. Kunaon mah? Rujak. Di dia sirup, di dia kopi, di dia susu. Hampir aing teu bisa salat maghrib. Eta doang tah aing bunga teh. Aduh macam-macam aing saurang mah lain aing mah bunga puasa teh. Sahur doang sahur. Kuna nggak sana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya. Tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae nganyaot maghrib bae. Ambo pohara aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Lamun kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah lah bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan. Kakarak wih mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel. Sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan dileuwihan bahkan ngajangjian di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik asana ka ditu nama eta dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun mah kieu bae ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang. Moal ceurik ka dinya teh. Kunaon teh? Penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuaring minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macam-macam. Yeuh keur carita jelema nu teu ikhlas.
datangna bulannya sarua bae takos kitu teh. Lamun bawahan kedatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun kedatangan timpro teh bunga, tapi kuari mah mun kedatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kedatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok itu teh bupati eta di Lampung teh mah kitu menang niru di dieu di Jakarta jadi kos karar itu kuari mah teh baheula mah lamun di sakolahan datang penilik wah eta guru bunga kabeh budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur maneh anak nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ka sekolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sekolahna di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kedatangan penilik emang bunga henteu merengket mirisan tungtungna manu ditekenna orok kondisikan buat atasan kita jadi karar itu ya seuri heueuh beureun tah kajian kumaha teh guru tanu seuri guru kajian itu tetep cali berlain deui nu beres mudah-mudahan ku aya pengajian ieu jadi beres bawahan jeung atasan beres rakyatna jeung pejabatna beres muridna jeung guruna beres kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan boro-boro dek kadatangan pimpro boro-boro dek kadatangan penilik ya bawahan teh sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan murid dek kadatangan guru nirisan emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah tambah lebay bodalna diangkut ka abah punya eta teu bunga kitu teh aya teh guru bae geus salah guru ngaji bae geus salah kiai bae geus salah atuh ka ditu nang sangat didik ke di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya kok gitu sih itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai gara-gara musikus jadi dai anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa tungtung nama ambalayah kabeh teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di pasar baru Tangerang naon bedana ngan ieu mah preman bersorban lamun di PNS mah preman berdasi lamun atuh itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu. Atributna bebas. Dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa
supidati syayatin, setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan, setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin teu bisa dirantai. Para resejata senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana. Antepkeun we lanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba biasa. Rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantena, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya kene. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya, teu nyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakan ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai, pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae, nu ngabuburit make celana pendek, eta aing mah resep ngabuburit kapuring teh eta doang tah. Loba urang rajek teu make celana panjang, insyaallah resep cenah aing, pan ada setan tah gitu ngaranna teh. Dipertanyakan kunaon eta. Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satira anak buahna mah. Saking diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirantai bener-bener nu ditengkel kayu. Nu di non guha dirantai anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringin duruan teh macam-macam. Aya anak buah nama teh sabaraha ieu cakeuna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirantai teh lamun urang na puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu supidati syayatin wa marwatul jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Gulikat abwabun nar, lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yuftah minha babun. Oh hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat abwabul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumirayan babroyan la yadkhuluh. Moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararubasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan.
Dek dalan mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayat memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka sorga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon. Dahaga seetik-seetik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka. Ya Allah. Mentek gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan. Maknya urang ndek dibawa dosa urang ke bulan Ramadan rugi amat. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teu ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu efek di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolol tante. Ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirnya terjadi urang teh partner bisnis terjadi dagangna itu keuntungannya gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama. Ia adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya boga pamajikan dua mah wayahna aduh kaji gitu kumaha Kau bingung bae aing minta hampura ka mana nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah. Nah, cek tadi gesah jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang malain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandanna siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri kitu kene, dititah ku komandanna siap dan. Kita puasa. Tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Taronya sapan. Siap. Teh diperintah ku jelema mah siap dan. Tapi diperintah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah teh siap ya. Kita ulah korupsi teh tapi ku komandan mah siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang cari orang bojong. Hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Rami lah. Berapa dia adik? Ya dihitung baik. Nih hitung baik. Di mana baik gua dik? Itu jadi mana di itu? Ada setengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nak kamar. Di kamarnya nak bubuka. Nu kolotnya udah bubuka. Ayo cari bareng. Dia bulan puasa dia itu balik. Sekalian kesempatan. Kumaha cakna siap dan.
kira-kira dititah kudu kolot sieun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut, kumisna mablang, jenggotna tempong, neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba dele ku urang aya budak detik umurna kakarak 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nyana teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa di pasar kemis eueuh kitu teh eueuh tama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama eta ya Allah mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae tah Ki Haji titah kuno kolot siap dan tapi titah puasa mah lah Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu fam-shaim atyabu indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu ka Kangjeng Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal palinganan Allah indallahan atyab wa indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambe minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat. Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum ya PKS bagus dipercayain ka waliullah. Wahabi itu dipercayain ka waliullah. Nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah. Ka Syekh Abdul Qadir waliullah. Kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah. Sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia tabakar peta ke dia. Lalawora emang umaha gitu wali. Tepuguh tekaruh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk. Terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia jeuna. Ieu kuari pan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dieu ge termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh, la khulufu fam-shaim atyabu indallah min rihil misk. Ya Allah. Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu. Nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Ned iya abdi buku bara tahun hirup Ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya cek pan tenang amat Ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa gimana iman Ned
Ozo kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang paling. Amprok jarapi ieu mah puasana. Maju bisa ningali langsung ke mah kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Kuabe nuku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah. Nah jaieu horenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa. Itulah kegagahan bulan Ramadan menu jelas mak dek mawa urang dibawa kana kasalamatan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa. Mudah-mudahan orang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Intinya orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.